gunta-gantina berangjang peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat yang berbagai planet jeung Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nu ngaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku yang kerem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan-bagawan bubuahan-bubuahan wageri jeung lian eta pokona mah sakabehna langit jeung geusina bumi jeung geusina la ayatil liqaumi yattaqun eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum anu sarieun ka Allah, jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir. Kunaon sia cicing sieun? Jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah. Jelema nu sieun pasti lumpat. Sieun ka maung lumpat menghindar tina maung. Jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah. Ngangsongkeun diri ka Gusti Allah. Jelema anu sieun kana makan menghindar tina neraka. Makalah aturan-aturan syariat. Ieu bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit saha nu nyiptakeun. Lumpat ka mana bae pasti Allah. Itu panon poe saha nu nyiptakeun pasti Allah. Itu bulan saha nu nyiptakeun pasti Allah. Dongeng-dongeng nata di ditu teh kapan loba aya makhluk malaikat sanu Allah. Masya Allah kali. Kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun. La ayatil liqaumi yattaqun. Bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna. Urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut, gunung Galunggung. Gunung Galunggung gitu. Kabelah dieu nama loba gunung-gunung nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneun teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dalil. Tuh, urang deui Lapindo, bari ieu ban murang teh ke taun mana? Pantau Jawa Timur lewat ka Lapindo. Kos kitu horeng Lapindo teh. Iya ciptaan Allah maafillah. Geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten. Di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh. Sebab naon? Eta lawang teh ditutup di jero tandeuh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri. Di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas. Urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di dieu di Baya, urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantap ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu sih aya sesuatu anu henteu bisa diderot. Begitu ditelusuri tigali, ieu teh aya besi di handap. Besi kana teh horenganan aya guha. Sieun urang Indonesia punya teliti di jero teh aya guha. Guha buatan Belanda, baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad. Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Kuari kan geus pakai satelit. Langsung ke Banten. Sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah ini terjadi. Kuari teh geus jaradi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lu mantap kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajen teuing masyarakat pada ngomong naon bae ge
nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu alam seperti eta teu kudu diteruskeun sebab naon aya potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malain lalagaan saban makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus ngajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suuzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabor taban nagara mah urang mah nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Lampung teh asal macul cek emas. Bari mah karek jelema doang nu macul si emas. Ya Kanjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget puteus berenjele emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sakali mah dibalikan gitu dua kali loba petani ngajualan emas bae ujung-ujungna emas teh laku emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas, macul di ditu emas, macul di dieu emas. Emas hasilna sih mah lain emas-emas maculna. Hasil-hasilna emas. Teu laku. Sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan. Opak jilid gede, mal kaburu sia macana. Wah, haju macana ge kos aja pengen di lambat. Atau maca kos kitu bata benda kira tamat mah. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula. Zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana. Termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Nah, tila asupkeun ku ari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung digali aya titik-titik da urang lamun ningali ku ari ka titik-titik penggalian penguburan eta. Eta teh geus aya tah lamun di Garut didinya cenah di mana kiai di ngagali beak kujin sia modar teh heula. Di Banten mah komo di Banten loba aya titik-titik sejarah da teh buka oh iya dia anu asli kieu eta mah. Aya emas sok gede kieu. Ngisingna maksudna. Sia masuk ka mana mah heran. Asli emas balokan parah. Ya Allah ya Rabb. Indonesia pohara. Di samping anu dititipkan di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkan di dituna baca ke orang sejarah Masya Allah kari pohara. Nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana malih bejakeun saat aya perubahan di negara demi kadituna ada demit seperti itu. Masya Allah kari. Indonesia diperebutkan teh lain sakadar ku Amerika, lain sakadar ku Inggris, lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda.
tapi Jepang ge hayang ka Indonesia, Cina hayang ka Indonesia, berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh. Naon eueuh di Indonesia. Manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya, ka Purwakarta aya, ka Subang aya, di Bandung aya. Hayang neuleuh telilik di Bali. Geus kusur kuaha. Hayang cenah ongkos degro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua. Ambalaya sih lengkap di Indonesia menu kasep, nu jore, ambalaya. Manusia berpikirnya cerdas. Emang anu panggilanna bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia. Anu nyieun kapal Indonesia. Ngan ditutup di Bareuli. Anu bisa nyieun kapal mobil bisa hiber Indonesia. Tenaga surya Indonesia. Jelemana langsung ka imah kula bebeja. Waktu teu diterima ku Pak Harto, ceurik manehanana. Karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah, kalau kamu di sini ntar gelas mana? Sebab ini udah ada yang punya semuanya. Ceritanya seperti eta. Ayeuna jalan kan ke Jepang, dibelikan ke orang Jepang, ku ari aya di Jepang. Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Nah, di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di parahyangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok nu coba. Indonesia. Gua lengkap di Indonesia. Masya Allah. Tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya. Di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di edan, Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu aredan. Bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia. Ngaju kadeuleuh goreng edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisaan di Indonesia. Nu nyieun igomah di Mekah eta urang Madura, Masya Allah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak percis jasa. Atuh wala real wala rupiah. Atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing loba amat cenah ieu. Aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000. Tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu. Barang di deuleu aya igomahan, barang di deuleu aya igomahan. Eta tangkorak Madura. Sabaraha puluh tahun karena katangkep. Masya Allah. Nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja, tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap. Ayo kami di Indonesia mah. Ayo polisi yo tidak boleh ada narkoba. Harus diselesaikan, harus dibersihkan. Tangkap, beritakeun nu ieu mawaan narkoba. Selesai di Indonesia mah. Masya Allah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok, eleh ke di meja di hakim. Urang salah tapi mau duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat di Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun ti penting di negara mana. Ya keur carita hebat na Indonesia, mah keur carita hebat na Indonesia. Nahu masalah di Indonesia. Jadi bae. Bila perlu memeh subuh lah. Waktu mah waktu wiridan. Indonesia istimewana di Indonesia kurang naon hebatna di Indonesia. Hanya kumaha gitu ya kumaha biasa bae. Masalah. Seuri sia. Ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi. Ya. Ieu tala ayatil liqaumi yattaqun. Bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu eueuh. Tatadina ieu langit teu eueuh, tatadina alam teu eueuh. Haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah.
kemudian kuari urang cicing dina ciptaan anak termasuk urang ieu teh ciptaan anak diakhiri ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun nusieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal nagati Allah kuari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon hartina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia sieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan la ayatin dalil kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan rasul nati mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Musa terus kadieuna Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi ieu sagala rupa kemewahan ieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi beuh bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun fauqa nur sebab naon Allah nyiptakeun cahaya sakabeh lagi teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad mun dicaritakeun cahaya-cahaya Kangjeng Nabi Muhammad panjang diri urang ieu teh urang teh aya cahaya Kangjeng Nabian nu mantap ketika urang ngadengekeun Al-Qur'an teh ieu teh kok ngeunaheun dijelas-jelaskeun sebab naon aya cahaya Kangjeng Nabi ketika urang nyaritakeun surga kabita aya cahaya Kangjeng Nabian ketika urang nyaritakeun neraka ngerejet sieun aya cahaya Kangjeng Nabian komo lamun cahaya Kangjeng Nabina kurang dipupuk jadi subur ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi nah ieu teh sebagai utusan Allah urang lagi atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun bae di diri urang teh dipupuk ieu supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul mantak dipertanyakeun ka ahli palak ketika ieu nagara teh beurang bae ngaturna kumaha ngatur salat ketika penting bae dan sakadar 4 jam beurangna teh teu penting bae teh salatna kumaha zuhurna asarna magribna isya ai keur ceramah mah asa jadi kiai barang manggi masalah kos gitu ka kiai anu bae lah cak kiai anu teh mah masalahna asing ka kiai anu bae lah teh urang teh jadi kiai teh lamun can manggi masalah ngejere bebeng barang manggi masalah cabutan bulu aing budak ulah dikiaikeun ku sia giliran bae aya nu deuk datang deui ngejere bebeng deui tah ieu urang teh loba teu ngejere bebeng jadi bae kos kieu masyaallah kan nu mantak Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja tur jadi wali eta teh bener-bener nya nama urusanana sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Syekh Maulana Hasanuddin kitu keneh jadi walinya jadi raja. Iya itu teu masalah urang jadi raja, jadi wali masalah. Bating presiden urang wali. Si seurih emang. Sok seurih sia. Jangan geus nikahkeun sabaraha kali nya mah. Eta wali ngaranna. Sarua jeung si eta. Wali ge wali eta nya mah. Sayana gunta gantina peting jeung berang ke peting ke berang bakan tambah panjang peting tambah panjang berang kurang peting kurang berang nah ieu kajadian dina planet-planet wa khalaqallahu fis samawati wal ardh
berbagai hewan-hewan makhluk-makhluk Allah nuku Allah didamel di langit jeung nuku Allah didamel di bumi. Masya Allah, makhluk-makhluk nu didamel di langit ku Gusti Allah, para malaikat di samping planet-planet nanu sejen ya matahari ya bulan ya berbagai bintang anu ngeusian di alam malakut teh eta adalah malaikat. Wajib urang percaya bahwa Allah ngadamel malaikat teu kahitung jumlahna sakumaha teu kahitungna nikmat. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Mal kahitung malaikat urang maca subhanallah jadi malaikat sungutna aya 10. Dina hijina sungut nu 10 cal deui engke jadi malaikat ieu sungutna 10 deui. Urang sakali maca subhanallah bae ge geus diciptakeun malaikat sabaraha? Mantap ulah loba-loba maca subhanallah. Loba-loba. Urang maca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadilah malaikat lumpat, malaikat teh hiber ka Madinah, lapor ka Kangjeng Nabi. Di atuh lamun urang henteu boga kayakinan kos kitu atuh moal maca-maca shalawat. Moal maca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi malaikat lumpat ke Madinah lapor. Ieu saha? Abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat Haji Pendi. Dideuleu. Kok jore? Wallahu alam geus kos kitu we cegeuna teh. Pasti teu husu kan? Aya deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi malaikat lapor. Ieu saha? Abdi sholawat. Sholawat saha? Ki Fudoli. Kok kasep? Siapa aya jangan betul menang batur kasep heran. Kudu akur jeung nyana batu boal bisa. Atuh batur maca salat make ilmu ikhlas. Walah deui bae. Ya Allah ya Rabbi. Komo lamun urang maca dalail mah. Jumat ti dieu ka dieu, Sabtu ti dieu ka dieu kan kudu ijazah. Eta mah geus malaikatna jutaan lapor ka ditu. Kanu nyiptakeunana ka Imam Jazuli di Maroko. Jadinya terus ka Kangjeng, ya Allah, ya beda sosok malaikat. Lu tadi mah kos kitu pan tah? Malaikatna teu pikar sepeut. Malaikat. Cek kira ieu mal maca shalawat leuh parah. Atuh leuh parah teh baca shalawat. Salawat ini mah cerita malka itu urang lamun sasonoan jeung pamajikan kemudian mandi likulikotatin malaikatun urang mandi junub nawaitu rafal hadatsil akbar tiap tetes jadi malaikat lapor ka Gusti Allah. Ye eta lamun sapeting sakali mandina mun 2 kali. Ribuan jutaan malaikat. Nu madak urang mandi, jima deui, mandi, jima deui, mandi. Pamajikan kok sering amat lain hayang-hayang teuing nih nyiptakeun malaikat. Masya Allah. Likuli kototin malaikatun tiap tetes dari malaikat teh kumaha coba yuk. Malaikat itu malaikat. Allah karim. Oh. Nah iyalah Gusti Allah nyiptakeun langit jeung anu nyicingan di langit penduduk langit teh malaikat. Kangjeng Nabi mah geus pernah nyaba ka langit. Langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, langit ka genep, langit ka 7. Papandhiga papanggihan Kangjeng di langit ka hiji ka dua ka 3 sampai langit ka 7. Sampaikan ke Kangjeng Nabi teh ka Sidratil Muntaha. Terus lalakon tidinya teh ka surga. Masya Allah karim. Tuh Kangjeng. Bahkan Kangjeng keur babarengan jeung para sahabat. Kangjeng senyum seri Kangjeng, senyum seri. Cek sahabat teh Kangjeng seserian sorangan kumaha. Tapi ka Kangjeng mah kan keke aya naon. Lamun si eta seserian sorangan. Ye, budak, aing lupat ke mana ya? Dari sebentar mawa golok, mun mah golok. Kangjeng masih setiap urang tungguan aya naon. Aju Kangjeng Nabi kitu teh leungeunna teh. Kieu tah trek.
biasa ditaruh susah Tuhan tadi seserian kunaon cak Kangjeng kula tadi diangsongkeun neuli sorga aju kikituan eta teh keur ngala buah sorga aju kunaon teu di alat inget lamun di alat ajukan beureun maraneh hayang ajukan di dahar mun geus ngadahar eta engkena moal hayang dahar sepanjang hirup sebab ngarasakeun kanikmatanana aju cek kula teh moal waka di alat sebab aya maneh tuan mah kitu amat cek cenah teh kula ge lamun didelegeun sorga haji pendek nanti dulu aing teu rido nya ngadahar buah sorga ya Allah ya Rabb eta Kangjeng Nabi inget aya sahabat moal jadi cek Kangjeng Nabi Masya Allah maksudna geus aya surga karaga pokoknya dipoteskeun hampir beunang jatuh di hareupeun Kangjeng ngan inget encan wayah di dunia kudu ngadahar buah surga eta mah jangan yakinkeun surga geus aya berarti ieu teh geus aya tulisan-tulisanna nu aya di majelis ieu teh bakal surga Firdaus surga Aden surga macam-macam geus aya ieu teh asal tahajudna mah nu bener jelas begitu beres Kangjeng Nabi merengut luar biasa pikasieun wajah Kangjeng teh ngabiri-giri aja naon ieu geus beres Kangjeng Nabi biasa dikesang Tuhan geus musieun ditinggalikeun neraka Masya Allah kalabangna tina seuneu orai tina seuneu kalajengking tina seuneu Kangjeng makan ningali ya bahkan penghuni narakana ditinggalikeun cari cing sahabat kabeh nu ngajawab anna aktsaru ahliha an-nisa panglolobana penghuni neraka awewe ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Masya Allah di kumaha teu lobana tu jawe mangagoda jasa ka urang dan teu ngagoda kumaha ya make baju dadana muka ande kumaha teu ngagodana tuh mantap kaji pendi ngacai ge ngacai sakuana leubuh ngora aya ditutupan dadana make rok ka dieu di dieuna dibelah kadeuleu keneh bae aya nu rapih jasa masyaallah ngan ketat apem na kadeuleu nih kumaha coba ayo awewe mah ya Allah eta segi pakaian doang encan nu lain-lain aing mah kabar ti sia teh Masya Allah Kangjeng ditinggalikeun surga Kangjeng ditinggalikeun neraka ya Allah ya Rabb langsung geus bakal Kangjeng ka langit ka hiji ka dua ka tilu tujuh ka Sidratil Muntaha ka aras lengkap Kangjeng dek dakwah kumaha Kangjeng geus pernah nyaritakeun surga geus pernah ka ditu Kangjeng bahkan dihandap ge ditembongkeun surga neraka carita neraka geus ditinggalikeun Kangjeng Masya Allah kayak merangkat cerita langit kahiji kadua katul geus Kangjeng ka ditu Sidratil Muntaha geus aras geus Masya Allah kan kalau Lauhul Mahfuz teretetna ditinggali ku Kangjeng Nabi kolak dek ka mana dek kumaha penghuni surga penghuni neraka ditembongkeun lengkap Kangjeng ya Allah nah iya guntaga dina peuting jeung berang panjang jeung pendekna peuting jeung berang berikut penghuni langit para malaikat wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh jeung pangjeng bumi ku Gusti Allah diciptakeun bumi teh ya Allah ya Rabb urang lamun ningali di timur tengah mah beuh nagara teh pinuh ku gunung jeung batu
urang ningali deui maka dia ke Eropah mah ya Allah ya Rabbi loba tatangkalan di Iran geus sakitu suburna beda setik Iran jeung Baghdad nya duh kabelah itu ke Uzbekistan mah Masya Allah di samping cuacana ngeunaheun wow tatangkalan pohara Turki sarua betis sebab saeutik deui ka Swiss urang naik di Turki mah aya kereta nu langsung ka Swiss ka ditu sakedeung cuma 2 jam kereta api deket urang negara-negara ningali urang di Yordan Masya Allah eta mah tangkal tin jeung zaitun ambalaya nu dina Al-Qur'an jelaskeun watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin disabak urang ka ditu demi tin demi zaitun wa turi sin oh gunung Tursina sepanjang di Mesir terus datang ka ditu turun terus ka naon gitu garana ka Yerusalem eta gunung Tursina wa turi sinina wa hadzal baladil amin maka katingali kan kurang subur amat eta Yordan ya Allah ya Rabb terus berangkat ka ditu ka Yordan katungtung ka makom Abu Ubaidah paingan Kangjeng Nabi Khidir teh waktu dipanggihan ku salah sahiji wali di mana di Yordan di ditu di deket makom Abu Ubaidah ucai tatangkalan kucai loba pisan tatangkalan eta teh naon gitu ngaranna dan sok di sayur teh bayem ambalaya wah begitu ningali di Yordan luar biasa loba tanah-tanah nu teu kagarap Kanjeng Nabi hadir kan singgah di gunung di tatangkalan ngadahar tatangkalan nu matak disebut Qadir teh hejo nu matak hejo teh eta teh lantaran barang daharna jajadian jadi pokoknya hejo bagus gencelang teu pernah ngadahar sugan ngadahar nasgor gitu ente ente Kanjeng Nabi hadir dongengna Kanjeng Nabi hadir nana ngadahar dasgor atawa bala-bala ente bangsa cilok, cireng, cilung dadaya. Aduh, cireng nyaho urang. Ya, cilok nyaho, barang nyele cilung, naon sih cilung? Orang ngeci digulung, Masya Allah. Urang Garut tadi mau kumaha eta pagawean kos kitu mah. Nah, iya Kanjeng Nabi Khidir, kapangi di Yordan pan. Sering kapang Kanjeng Nabi Khidir di Yordan. Mantak di itu aya Masjid Qadir. Di beladena aya makam sahabat. Urangnya bakal dinya ka masjid Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Eta teh singgahna sering pisan di masjid eta. Tuh. Nu diajak batu jangan lalakon pan. Teu nyaho. Bari kalau ditanya di mana eta masjid? Nya na kieu we di mananya? Di mananya? Aya nuduhkeun di Labuan. Ya. Jalur teh zaman nanaon nya mah. Tah, ieu urang nyere ieu keur carita wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard. Hewan beda-beda. Beda-beda di Asia, Afrika, Amerika, Australia. Aya hewan-hewan anu teu betaheun di Indonesia onta. Aya anu teu betaheun di Mekah kebo. Betaheun kebo dibawa ka Mekah. Aduh, jakna ujang gupak blon. Teu betah nya nama biasa gupak atuh. Teu betah kebo makan. Kudu gupak bae pan nya nama. Tah, onta kitu keneh datang ka dieu nya tiriseun. Iris ajeuna aing resep di nu panas bae. Onta. Manuk ge sarua bae. Maha kawasa Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah wa ma fil ard hewan. Gunung-gunung. Gunung nu aya di negara urang jeung gunung nu aya di Timur Tengah berbeda. Allah karim. Bihar lautan ada aja beda. Urang kan kamari ieu teh ka laut. Laut anu marajal bahrain yaltaqiyan. Anu amprok antara ieu cai laut jeung cai darat dirinya. Bagi dua anu baheula Kanjeng Nabi kitu Musa alaihi salam diudag-udag ku Firaun marajal bahrain yaltaqiyan. Urang kan itu ningali
ya Allah laut merah jeung laut hijau eta bisa tengah hiji laut teh ieu beureum ieu Kanjeng Nabi Musa diudangkeun teh dinya ngabuktikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kan sieun urang ya Allah ya Rabbi ieu horeng lautna teh sepanjang laut urang teh terus malipit eta maha kawasa Allah teu beunga hiji laut cai nu ieu jeung cai nu ieu maha kawasa Allah pohara ieu jibal bihar anhar jeung kali-kali anu geus jelas lah Bengawan Furat Bengawan Dajlah eta mah kan di ditu di Baghdad nah nu urang mah sadane eleh ku urang ku sadane mah sahebat-hebatna Bengawan di Baghdad moal aya getek ya di urang mah getek walulu di Bogor ka dieu naik getek teu jauh urang Baghdad apa itu getek getek itu adalah awi ditumpuk-tumpuk itu getek namanya ternyata oreganan orang Bogor teh dek jualan awi teh hararese di urang mah geus dijeun getek kabeh eueuh di negara mana mah getek di urang dong khususon teh ye Bengawan wa asmar jeung bubuahan ya Allah ya Rabb deuk hayang buah naon di Indonesia aya kabeh waluh ti mimiti waluh nu leutik datang ka waluh nu gede terong timiti terong leutik datang ka terong nu gede nu beuleud nu lonjong nu panjang terong di urang aya hayu naon deui itu tanu paria teh anu putih nu hejo anu hideung paria di urang aya anu cara rendil aya paria teh nu panjang bae aya paria teh masyaallah pohara di Amerika mah paling paria nada di urang mah aya paria kos kitu tuh di orang paria nada di Amerika mah aya di orang mah paria belut Masya Allah eta mah kan kudu di batuan sampai panjang gitu mantap kaji peniki bobogana pernah di batuan nurutan eta meureun sampai panjang teu beres sama budak hiji urang naon tuh oyong aya oyong di mana aya oyong di mana aya ieu oyong di urang ya Allah ti mimiti oyong nu leutik datang ka oyong nu tegesen bubuh deh oyong herbis ayo herbis di mana nu aya moal aya di negara batur herbis kuku geus boah macem-macem geus boah sok jualan naon kitu tan bodetan sok bode gentong waluh geus aya di Indonesia mah urang Amerika ge urang luar negeri bingungin terlalu banyak loh cau ayo geura urang hitungan ge caunya cau emas ayo geura cau Ambon cau Kepok cau Raja cau Nangka yo coba tuh ayo coba kulutuk naon deui eta sapecari sih emang orang lembur atuh nyawan kami mah orang kota teh nyaho cau ya Allah ya Rabb datang ke santri di bere mun ngariung di bere cauna cau apu geus di dahar sama paranti manuk itu ku cangkurileung mata kayaknya emang aing dianggap cangkurileung geus ya wah ini percauan bae ge ka Lampung mun hayang nyaho hayang cau ka Lampung di Lampung teh di pelakan deui jara di sorangan cak sombong jara di sorangan melak geus diantepkeun melak diantep wah sabaraha hektar cau dibawaan ke Jakarta sapoena sabaraha puluh truk hayu coba di Lampung sabaraha truk puluh truk ke Lampung Masya Allah karim hayu di Merak antri cau malulu datang itu nu ngadaharna bahkan urang Jakarta mantap anu bagian melakna doang anu bagian ngadaharna doang ya Allah Raja beki cau atah masak atuh komo masak matak eueuh jang rakyat jang raja kabeh nu atah beki nu asa komo sial ta raja goblok eta kolot baheula kulon mikot itu ja aya hiji raja bekina cau atah cicing beta dongeng teh datang ka dieu dong tah ke balik deui nya aya hiji raja bekina cau atah urang ngadengekeun kan kesel
anu asak atuh komo eta dongeng kos kitu teh kolot baheula geus sakitu aja naon deui atuh geus sakitu cekena maksudna naon urang ngadegekeun kolot dongeng jadi raja manu atah beuki nu asak beuki eueuh jang rakyat oh kaharti ku urang eta mah raja baheula eta mah raja baheula eta mah raja kuali mah jeung tangkal-tangkalna beuki dongeng kolot bisa ada Masya Allah baheula mah nganu atah jeung nu asak doang tangkalna mah henteu aya-aya nama jeung tangkal-tangkalna daunna kabeh Masya Allah wah rata rajanya karim Allah bisa anda kolot baheula bisa anda ya Allah ya Rabbi dongeng haju ka harti bae mentek Ki Hairun mah ceramah tilok loba gedang hepe manan hepe ku baturna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woi ceramah aja tuh Ki Pudoli mah ceramah 2 jam. Teh Ki Hairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa gedang hepe manan hepe ku batur. Wabillahi taufik wal hidayah. Tapi maknana pohara. Gedang nu mantak hepe eta teh korenganan kajepit ku baturna. Tilok aya gedang kajepit ku nangka tilok geus kaharti kan kadieu ya Allah ya Rabbi ya Masya Allah gunta gantina berangjeng peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat jeung berbagai planet Allah ngadamal penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nu ngaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang gunung yang kerem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan-bagawan bubuahan wageri jeung lian eta pokokna mah sakabehna langit jeung geusina bumi jeung geusina la ayatil liqaumi yattaqun eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah tapi bagi kaum anu sarieun ka Allah jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir. Kunaon sia cicing sieun. Jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah. Jelema nu sieun pasti lumpat. Sieun ka maung lumpat menghindar tina maung. Jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah. Jelema sieun tina pocong pasti cicing bae di imah. Lumpat menyelamatkan diri cicing di imah. Sia itu untuk kemana lockdown sieun aing besi aya corona cicing lah di imah we lockdown sorangan instalasi mah listrik tah mah aduh Masya Allah nah iya supaya orang terisolir tinu sejen jadi berarti orang teh kudu mawas diri tuh kan. Nah, cicing, sieun ngaranna sieun. Geus jelema teh kudu make masker lantaran sieun. Sieun make masker, heuh. Sieun besi aya corona lain, kudu besi polisi. Oh, kitu polisi. Lain sieun ka corona, siapa sieun ka polisi? Bener. Lantaran cenah bejana kudu mere duit 250. Boro-boro jangnyan anak aing teh dahar. Oh. Jadi macam-macam ku ari make masker teh anu sieun ka corona beneran, anu sieun ka polisi, anu sieun besi henteu meunang nilai di negara. Itu macam-macam teh bagus kitu mah. Nah, geus sabodo teh mah. Nah, nu jelas sieun menghindar urang. Sieun menghindar. Sieun ka neraka, sieun. Ngeridit terus. Teu kaharti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh.
berarti ngangsongkeun diri sarua jeung kieu Gusti abdi teh ngridit abdi teh apal cak kiai teh ieu teh ngridit modal kieu teh dua harga ieu teh haram hukumna sebab riba tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga sarua jeung kitu jelema nu ngridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka teu kumaha coba ayo kumaha ieu kan kabeh mayoriti Marici ngridit kabeh sia ayo udah kumaha ngangsongkeun diri ka Gusti Allah jelema anu sieun kana makan menghindar tina neraka makelah aturan-aturan syariat ilah bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit sahanu nyiptakeun lompat ke mana bae pasti Allah itu panon poe sahanu nyiptakeun pasti Allah itu bulan sahanu nyiptakeun pasti Allah dongeng-dongeng na tadi ditu teh kapan loba aya makhluk malaikat sanu Allah Masya Allah kali kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nang nyiptakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut gunung Galunggung gitu kabelah dia nama loba gunung nu cek kenean aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer maha kawasa Allah dalil tuh urang deui Lapindo kamari ieu ban murang teh ke taun mana pantos Jawa Timur lewat ka Lapindo kos kitu horeng Lapindo teh ieu ciptaan Allah maafil geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh sebab naon eta lawang teh ditutup di jero taneuh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di dieu di Baya, urang ningali di kebelah ditu terus. Eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantap ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu sih aya sesuatu anu henteu bisa diderot. Begitu ditelusuri digali, ieu teh aya besi di handap. Besi kana teh horenganan aya guha sieun urang Indonesia punya teliti di jero teh aya guha buatan Belanda baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi wari kan geus make satelit langsung ke Banten sekian ribu hektar di jerona emas Masya Allah ini terjadi kuari teh geus jaradi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu urang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono. Mas Kodir. Banten. Lumantar kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajian teuing, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi. Wallahu alam. Seperti eta. Teu kudu diteruskeun sebab naon aya potensi-potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di Kulon malain lalagaan Sabanten makanya. Sabanten termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho
urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus ngajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas wallahu a'lam urang lain suuzon seperti eta ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana nek nyaritakeun teh sabor taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Lampung teh asal macul cek emas kuari mah karek jelema doang nu macul si emas ya Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget puteus berenjele emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas bunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas bae ujung-ujungna emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas hasilna sih mah lain emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah kerajaan opak jilid gede marka buru sia macana wah aju macana ge kos aja pendi mah lambat atuh maca kos kitu bata bener kira tamatna urang lamun nyaritakeun kerajaan nah di Banten aya sabaraha kerajaan di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh termasuk Siliwangi emas kabeh kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas di dieuna emas cincin emas giwang emas segala rantena ge emas ieu mahkotana ge emas taretes ku emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula zaman hese tapi emas sakitu lobana geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana anting kerajaanana rantai kerajaanana termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana tila asupeun ku ari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut nu di Gunung Karang anu di Lampung digali aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh teh eta teh geus aya tah lamun di Garut didinya cenah di mana kiai digagali beak kujin sia modar teh heula di Banten mah komo di Banten loba aya titik-titik sejarah da teh buka iya dia anu asli kieu eta mah aya emas sok gede kieu ngisingna maksudna asli masuk ke mana mah heran asli pas balokan para ya Allah ya Rabb Indonesia pohara di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna baca ke urang sejarah Masya Allah kari pohara nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana malih bejakeun saat aya perubahan di negara demi kadituna ada demit seperti itu Masya Allah kari ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda tapi Jepang ge hayang ka Indonesia Cina hayang ka Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh telilik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah ongkos degro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua ambalaya sih lengkap di Indonesia menu kasep nu jore ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu panggilanna bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyieun kapal Indonesia ngan ditutup
di Bareli anu bisa nyin kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya. Ceritanya seperti eta. Ayeuna jalan kan ke Jepang, dibelikan ke orang Jepang, ku ari aya di Jepang. Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Nah, di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di parahyangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok nu coba. Indonesia. Gua lengkap di Indonesia. Masyaallah. Teu puguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya. Di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu aredan. Bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia. Ngaju kadeuleu goreng edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisaan di Indonesia. Nu nyeun igomah di Mekah eta urang Madura, masyaallah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak percis jasa. Atuh wala real wala rupiah. Atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing loba amat cenah ieu. Aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000. Tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu. Barang di deuleu aya igomahan, barang di deuleu aya igomahan. Eta tangkorak Madura. Sabaraha puluh tahun karena katangkep. Masyaallah. Nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap. Ayo kami di Indonesia mah. Ayo polisi yo tidak boleh ada narkoba. Harus diselesaikan, harus dibersihkan. Tangkap, beritakeun nu ieu mawaan narkoba. Selesai di Indonesia mah. Masyaallah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok, eleh ke di meja di hakim. Urang salah tapi maka duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat tadi Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun ti penting di negara mana ya keur carita hebatna Indonesia mah keur carita hebatna Indonesia naon masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu mah waktu wiridan Indonesia istimewana di Indonesia kurang naon hebatna di Indonesia aja kumaha ya kumaha biasa bae masalah seuri sia ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi ya ieu tala ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu eueuh tatadina ieu langit teu eueuh tatadina alam teu eueuh haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah. Kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana. Di akhir ieu ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun. Yaqilun yattaqun nusieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya. Asal lagi ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon hartina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia sieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum
anusieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan ayatin dalil. Kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat, setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh. Terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Musa, terus kadieuna Kangjeng Nabi Isa, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi. Urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi, aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi. Ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi. Ieu sagala rupa kemewahan-kemewahan. Ieu teh ciptaan Allah cak saha cek Kangjeng Nabi. Beuh bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya, anta syamsun anta nurun. Anta nurun fauqa nur. Sebab naon Allah nyiptakeun cahaya sakabeh lagi ieu teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mun dicaritakeun cahaya-cahaya Kangjeng Nabi Muhammad panjang diri urang ieu teh urang teh aya cahaya Kangjeng Nabian. Nu mantap ketika urang ngadengekeun Al-Qur'an teh ieu teh kok ngeunaheun dijelas-jelaskeun sebab naon aya cahaya Kangjeng Nabi. Ketika urang nyaritakeun sorga kabita aya cahaya Kangjeng Nabian. Ketika urang nyaritakeun neraka ngerejeut aya cahaya Kangjeng Nabian. Komo lamun cahaya Kangjeng Nabina kurang dipupuk jadi subur. Ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi nah ieu teh sebagai utusan Allah urang ge atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun bae di diri urang teh dipupuk ieu supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul mun cara batu cincin mah ieu teh sageus teh dimodif terus digosok engke keluar cahayana disebut naon eta seter ikan aja pendi mah boro-boro seter dibentuk ke encah dibentuk heula set ragaji heula set ulah ka dipake poles seter cet cara kipu doli kan saya seteran haji pendi atuh seteran nya mah hasud bae asal batur bae nu bagus dikieu bae dah kudu nyana bae nu bagus aduh masyaallah geus atuh ngaji bagus lah batuna batu seter lah. Geus kajen ngan geus bagus dah ngan batuna ieu mah batu gunung. Kan batu teh batu hias. Geus jelas tah makan rubi itu teh kan batu hias teh. Ya, nu hejo teh ada teh ngaranna. Jamrut eta kan ngaranna batu hias. Anu biru teh naon ngaranna? Sapir eta kan ngaranna batu hias. Eta kan jelas. Atawa kuari di kulon teh nang ti kali naon? Maya sia maja. Nah, itu orang Cina ya kali maya, urang mah maja bae atuh. Kali itu batu kali maja. Cek kali maya. Urang gorong ngaju nurutan cek kali maya. Jadi cacadelan tolol. Maja atuh mah. Itu bagus. Ya, nu hebat tambahkan dibawa ke Jepang, kemudian diolah, timbul dikaduniakeun di puluhan juta dipasarkeun. Eta batu. Nah Haji Pendi mah ieu mah batuna batu kolar. Dijieun. Ku hayang-hayangna ieu mah jadi boga batu cincin. Geus lain batu hias ge ku jadi dijieun batu teu daek seter. Teu daek kan seter batu kolar atuh. Biasana ge jang ngecor. Adah Gusti Allah lagu gas. Ieu ayat sinar Kangjeng Nabian. Nah, komo di bulan Mulud supaya ster angsongkeun ka muludan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syam. Nah iya kan gina hendak aya seteran yang jawab kurang beres muludan teu dibere berkat bendu. Terna ka mana seterna goblok? Dasar tadi dah diciptakeun tina batu kolar teu daek seter. Geus anta Samsun anta Badrun lagi geus urat lagi geus tetep teu daek seter. Kan iki pudali mah ceramah nyana asrokol nyana balik teu diberkatan kok bendu. Oh bendu. Tuh si eta teh mah nu ngomong nama. Mah hasud.
teh Ki Budal mah biasa bae. Ye. Balik deui sorban tinggalin. Dok. Seter awak kurang tanpa aya muatan naon di bulan mulut aya muludan awak sia geus ulah hayang naon aya dibere mah cokot tapi ulah sok hayang geus mulai tah aya berarti jerona aya hayang asal ngomong gitu baik aya hayang ari dibere mah cokot bae eta hayang ngaranna tapi ai menta mah ulah tapi lamun teu dibere pandeuri balikna seterkeun awak urang seterkeun ya Allah ya Rabb. Masya Allah supaya seter cekas bener-bener cahaya kangjeng Nabi keluar emang kajian Nabi kangjeng Nabi magis tersepun karena dunia namun orang sodakohna masih kene diutar diatur eta teh cahaya kangjeng Nabi sepi sebab naon kangjeng Nabi mah lamun sodakoh teh saayana kaboga tuh lamun dicaritakeun kangjeng Nabi orang mah cinta bae geus moal katuturkeun boro kangjeng Nabi na Siti Fatimah na ge teu meunang aya anu ngendong harta di imahna. Aya korma sesa meme sare bikeun. Aya naon bae dahareun meme sare bikeun. Atuh kan urang mah boga kulkas. Ulah kangjeng Nabi na ulah Siti Fatimah putrina tuturkeun ku sia moal bisa. Ye, embung aya harta nu ngendong, embung aya. Boh naon. Duh, aya aki-aki datang ka kangjeng Nabi lantaran geus 2 poe teu dahar teu nginum menta cek kangjeng Nabi aduh poe ieu kurang teu boga pan kitu dongeng didongengkeun kapan diunggal kitab teu boga cek aki-aki teh masyaallah kula jauh ieu teh masyaallah kari datang ka dieu mannya ieu make prasaban sagala kangjeng Nabi oh cek kangjeng Nabi tadi tuh ka Siti Fatimah cok ka putri kaula Assalamualaikum waalaikumsalam kula dipiwaran ku kangjeng Rasul ka naon 2 poe tinggi nya jauh nya teu dahar boga anak boga pamajikan boga anak boga pamajikan boga incu si aki make tungket-tungket aja ya Allah ya Rabb cek Siti Fatimah kok Gusti Rasul ngutus ka dieu pan nyaho meureun Gusti Rasul di imah teh eueuhna naon ya kumaha sih Gusti Rasul emang eueuhna roti sugan asa semplek eueuh korma sugan asa bala teu aya ya Allah tapi berpikirnya Siti Fatimah moal pati-pati nitah kangjeng Rasul lamun encan ka idrok boga pikiran gitu kan putra ka bapak sebab kanjeng Rasul di teangan ku janda di imah mah geus oh iya meureun ye aya Fatimah keneh nu mere Fatimah binti Hamzah ieu teh nu mere kalung 20 gram oh iya meureun dibikeun jeung wadah-wadahna ya kieu si aki barang deuleu masyaallah wah bebeja ka kanjeng Rasul dibere naon ieu cenah dibere ieu ye jual apa ulah terserah tah dijual teh geus milik anjeun kanjeng Rasul kan pohara eta ka idrok aya di imahna nyelap ka kongkor dibikeun kabeh urang mah palingnya lamun deuk dibikeun teh mah dipetel ulah kabeh dipetel saya teh sanaon gara-garana samata ya coba kata ieu ngan boga ieu na ya besi dorakan samata bae tah sia tah kan itu jang dahar mah urang mah paling gekos gitu kan ieu mah teu kabeh Siti Fatimah geus teu mikiranna naon eta putrina lah masyaallah karim langsung bae aya Abdurrahman bin Auf geus dijual muhun gede dijual hargana saadag-adag 20 uang dinar emas ditambahan ku 100 dinar perak ditambahan deui ku roti ditambahan deui ku daging onta parantinyana ieu geus balik dibikeun cak si aki teh ieu mah tuh lain bebeulieun ku sieu mah ja ieu mah teh sampai 20 gram tapi ieu mah ku onta bae ge enggeus segera balik ka ditu cak si aki masyaallah nya ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb mudah-mudahan dibales Gusti Allah ieu nu mere terutama Fatimah geus beres amin cek kanjeng Nabi nu ngaminana kanjeng Nabi kurang doana cek kanjeng Nabi mudah-mudahan dibales ku kanjeng Nabi ku Gusti Allah tidak beberean ieu ulah cak kitu atuh ngadoana cek kanjeng amin deui tambah deui mudah-mudahan diasupkeun ka surga ku ikhlasna beberean tah eta nu pentingna mah cek kanjeng Nabi surga amin insyaallah
daya tuh tambahan tah nu meulina ge mudah-mudahan dibales ku Gusti jeung mudah-mudahan dibere surga amin cek Kangjeng Nabi ngamina ieu mah bong abang jadi kiai nu ngadoana budak teu amin bong aing mah paneng kiai kudu aing pe nu ngadoa pokona di lembur ieu mah aing jadi imam aing adzan aing khatib aing doa satungtung hirup aing aya kene di dieu awas ya lamun ka mimbar dikontrak ieu mah ku aing sial teh mah kiai goblok Kangjeng Nabi jawab amin amin bae amin kita tuh dongeng lagi gitu balik bari cerik bunga meureun bubulanan saksi aki ieu mah cukup sakieu geus beres bubar Abdurrahman bin Auf langsung ngutus aham ngaranna abidna ya maneh ka ditu bejakeun ieu ti kula kitu bikin deui ka Fatimah bikin deui ka Fatimah jeung maneh sebagai abid dibikeun ka Kangjeng Nabi langsung supaya ngahadam di Kangjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana abdi saham, ti abdi Abid Abdurrahman bin Auf. Maksudna kadi dek nganterkeun ieu ka Fatimah jeung kula ditibikeun ka Kangjeng Rasul. Masyaallah cek Kangjeng Nabi geus balingkekeun deui. Tak tuh Kak merdeka maneh. Si Fatimah seseria ngaguguk ka Fatimah. Cek Kangjeng Nabi gunaon seseria? Tina ieu emas hiji abid merdeka 2 balik deka kula 3 ieu Abdurrahman bin Auf teh kadoakeun sorga jeung kula nomor kaopat si Aki beureunanan di ditu teh lain bae dahar jeung nginum meureun imahna ge kabangun haju tidak teu boga kendaraan jadi boga gara-gara ieu 20 gram ambalayah ieu kanikmatan teh saha deui nu hayang cek Fatimah masyaallah teangan coba awewe modal gitu teangan coba sa Tangerang sa Banten sa Jawa Barat sa Indonesia teangan modal kos itu cek awewe teh ulah ka aing bae lalaki ge teangan Gusti Allah ulah ngabandingkeun Kangjeng Nabi da putrina seperti eta Fatimah Az-Zahra ya Allah ya Rabb mantak lamun geus aya sinar Kangjeng Nabian urang mampan aya ongkoh ngaku ka Kangjeng Nabi tapi isuk-isuk ieu na da ceuli na ieu ceuli ieu ceuli na ieu kos anu ngagegel hari digegel beurit ceuli digegel beurit barang ditanyakeun sia kunaon digegel beurit daho cenah beurit ieu kunaon barang ditempo teh di mana emang haesna di dinya orenganan di handap aya lauk asin wah ku pelit-pelitna lauk asin ge ditendeu di handapan angkel atuh beurit sasaranna atuh cak berit teh ieu bau ieu ya berit mah teu salah neangan rok asin kan neangan rok berit teh salah nang kacium oh iya nu hees Haji Pendi cak pernah terjadi ieu ka dokter Haji Pendi gara-gara pelit ya urang boro-boro sedekah cara Siti Fatimah buka lauk asin bae di handapan anggal teu kira-kira teh sebenarnya sasaranna berit teh tungtungna mah nah geus loba lah carita pelit teh ya tuh kiai mah sok acak-acakan di 10:30 cek aing ge tadi oper cenah kiai mah nailah bawa gonta ganti peting jeung berang teh nuduhkeun kana maha kawasana Allah bagi anu mikir anu sieun ka Allah langit jeung bumi katut esina ieu teh geus ribuan kitab ribuan jilid moal kawadahan ku ayat ieu naon sebab nyaritakeun langit jeung esina bumi jeung esina kitabkeun ku sia sabaraha puluh jilid ribu jilid moal kawadahan nyaritakeun bumi bae ulah jeung langit tak bumi jeung esina ayo tatangkalan sabaraha ribu tatangkalan bubuahan sabadaha ribu bubuahan laut sabaraha jenis laut ribuan kitab cek ahli tafsir ayat ieu moal kawadahan ku ribuan jilid sebab naon langit jeung geusina bumi jeung geusina ulah bumi ulah langit bumi jeung geusina moal kawadahan cerita-cerita tentang di zaman Kangjeng Nabi Adam aya di bumi datang ka kuari bae ulah datang ka akhir zaman datang ka kiamat datang ka kuari moal kawadahan geus sabaraha kerajaan sabaraha rasul moal ka kitaban ribuan kitab hiji ayat ieu moal kaku moal selesai wari ayat masyaallah nu mantak la ayatil liqaumi yattaqun
lamun urang nyaritakeun tentang Firaun geus kudu ngarenyed, urang nyaritakeun Namrud geus kudu ngarenyed, urang nyaritakeun raja-raja anu biadab geus kudu ngarenyed. Sieun sebab urang mah percaya aya surga, percaya aya neraka. Boro-boro raja anu nyeusepan getih rasa masyarakat. Urang bege nu sakieu asana maling mancan pernah ari lain maling anu tatangga mah dia bisa mengarah sarua. Entah sakieu teh paling ge urang malah kasalahan teh tapi sieun iman urang mah gede alhamdulillah susah tapi gede iman. Batur mah nyeusup getih masyarakat nyeusup diteuneun boro-boro nurtan Siti Fatimah. Geus berarti kan geus jelas jasa aya di manana geus teu kudu dicaritakeun. Ieu mah bener ngabandikeun urang mah nu susah sieun dek maling naon ge sieun. Ieu sendal jepit ge paling ieu tanggung mending nu kulit. Itu mah goblok garana. Nu jelas alhamdulillah urang mah aya kasieun ka Gusti Allah Subhanahu teu saeutik jamaah nu di dieu nu eureun ngredit teu saeutik bebeja ka kula. Motor nu kreditan bener selesaikeun imah kreditan dagangna anu tadi namain bank henteu lah ceknya nanti alhamdulillah paling nitip di bank teh lantaran keselamatan mun mah ieu bener oge cek kieu teh cenah moal kebal di alhamdulillah ieu nu ngaji di dieu nu bebeja ka kula bae puluhan. Berarti kan aya kasieun kan? Sieun. Yang rugi dagang. Sieun. Batur mah sieun urang Bandung, urang Karawang, urang Mamana sarian. Aya nu ieu. La iyalah la ayatil liqaumiyat. Mudah-mudahan urang gawehan diberesieun. Dibere mikir, dibere caang hati urang, dibere timbul ster nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.